Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wasta Abi Ivan Maulana di kelas 12 IPA Tilu. Dina waktos ieu Abi bade ngajelaskeun teks eksposisi es campur. Es campur nyaeta salah sahiji inuman ciri khas Indonesia nu cara ngadamelna nyampurkeun sagala jenis bahan. Bahanna biasana anu rasana amis tur hasem. Es campur oge tiasa dipanggihan di macem-macem daerah di Indonesia jeung rasa sareng bahan anu beda-beda. Kumargi kitu, asal daerah es campur teu tiasa ditangtukeun. Dina video ieu Abi rek ngajelaskeun carana ngadamel es campur anu gampang. Mangga urang simak video nanya. Alat dan bahanna diantarana nyaeta cangkaleng, ager, camcauh, alpuket, nata de koko, es batu, santen, cai gula, susu kental manis, gelas, jeung sendok. Campurkeun camcauh, ager, nata de koko, jeung cangkaleng anu mangkok jeung salera. Asupkeun cai gula jeung santen kanu gelas campuran tadi. Santos eta, asupkeun alpuket jeung es batu, terus tuangkeun susu kental manis. Aduk-aduk campuran nu tadi nepi rata. Es campur siap disajikan.
Tah saantos tadi terang cara ngadamel es campur, ayeuna hayu cobi kanggo sorangan di imah masing-masing. Jabi rasana anu raos sarta cara ngadamelna anu gampang, es campur ieu oge tiasa dijadikeun kasempetan usaha anu nguntungkeun. Mun sakitu ti abi nu disampaikan, hapunten bisi aya kalepatan, mugia aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.